Allah anu Maha Rahman. Alhamdulillah urang sadaya didadakan ieu tiasa kampel dilalaga seminar anu aya kaitanna sareng tarung areui oge dina acara pengolahan dipayung ngantunkeun ka tim anu haja sumping ka dieu pikeun ngadukikeun oge ngawanohkeun tarung areui sareng pengolahan. Oke ka ibu-ibu bapak-bapak sadayana anu parantos sumping didadakan ieu sampeuringan nuhunkeun mugia acara anu baris lumangsung didadakan ieu tiasa lumangsung kalayan lancar oge aya dina barokah oge aya dina panantoyan Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui bapak-bapak ibu-ibu sadayana mugia dina pelaksanaan acara seminar urang tiasa ngabandungan anu baris ditugikeun ku tim anu ngahaja sumping didadakan ieu pikeun masiari ilmu ka urang sadayana. Kalayan urang buka wae acara ku ucapan bismillah sasarangan. Wargi sadaya masih dina raraga acara pembuka nyata kumamasang ayat suci Al-Quran ka pangarsa Pak Ustaz Ibrahim Sumangga di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kalau kuring hormat, alhamdulillah namanya kasangakeun lantunan ayat suci Al-Qur'an. Oge urang lanjutkeun karena acara doa pikeun nganterkeun di acara kusim kuring ka Pak saya selaku guru di pondok pesantren mangga dihaturanan pikeun mimpi di acara doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sada doa diberikan patah bisa kalimat obrolan metang menunjukkan supi kamu di paling baru mereka sadaya. Ini tadi aya acara sambutan gitu tanggal 6. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul ilma wa nafsi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim manana wallahu ala bidzalik. Puji syukur sangakeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur ala ni'amillah wa ieu urang sadaya biasa pengaruh sasarangan di tempat pembeli disarangan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke sing ngahasilkeun rupiah anu dipimaksad urang sadayana aya dina kalancaran, aya dina kasalamatan, oge dening ilmu anu manfaat masalah barokah kana urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawatun tassalam mugia salamina dipacurakeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula wardina para sahabat tabi'in tabi'atna mugia urang sadaya janten mangkana jeung syafaat yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tersana ngatur waktu seluruh murid dihormat. Tersana tim di Bandung anu sami kusaha dihormat. Tersana Bapak Ais
bisa atur nuhun kana kasumbinganana wargi-wargi sadaya tokoh masyarakat kali ulama khusus sesepuh majelis ulama desa Bantar Kalong alhamdulillah ajeunna rawuh sakantenan ieu teh seueur jabatanana ieu teh Pak datang wakil Jokowi oge di dieu teh atur nuhun kana kasumbinganana sadayana ibu-ibu bapak-bapak anu parantos rawuh hadir sok sanos dina walki ayeuna seueur kaperyogian anu bade ka kebon ka sawah gai ka kantor mada pre we teh nya kantor mada tara tidak mari gerek naon deui kaleresan dina dinten ieu teh oge bade aya Bapak Gubernur Bapak Kapolda serta teh tapi mun sakadar ngalangkung ngumpul ka dieu teh namun aya instruksi di balik duren biasa aya gede mapenten kada aya anu nyamut kami oge kita bari ngadatang di tengah jalan kayak gitu dipegang hapunten anu kasuhun hatur nuhun kana kasumpinganana oge hapunten teh hiji panten teu biasa ngahormat teu biasa ngeumakeun tempatna oge anu tangtos tebih tina emutan ya bayi biasana di Nusanes mah banginten dina gedongan sigro disayokikeun sarana prasarana anu memuaskan aya jumping ka dieu di halaman oge barala jadi hapuntenna kaleresan nuju renovasi bae teh teh nu kakirangan dana ieu teh ya diwantoseun sanes-sanes naon piduhan nah kitu nya piduhan gitu kunaon teu beres-beres ieu teh tos lakuy tapi mana we di bapak di sadayana anu tangkot di sajabina baris masihan ilmu anu parantos tercatat di dinya ya naon teh harum areuy insyaallah anu baris didugikeun kamangfaatanana kangge urang sadayana kupituna simkuring bingan budaya hinggana kukasumpingan aranjeunana mugia nyanak berkah anu kalintang pisanana menjadi sareng di rahmat Allah Subhanahu wa taala anu sahingga biasa ngahasilkeun ilmu anu manfaat. Saur tadi teangan ku aranjeun ilmu sok sanajan ka negeri Cina ayeuna mah dianteran ti kitu teu kedah ka Cina teu kedah ka Bandung nya nyekeun ongkos anu ageng malihan calikna di dieu insyaallah moal dipunut biaya insyaallah ya malah disuguhan insyaallah engke oge arwi teh baris dipasihan amal wah gitu Sikuring painten anu aya di wewengkon nya tempat nama Pondok Pesantren Muara oge ngarepikeun pondok pesantren anu paling kidul aya teh pang sepuhna berdirinya tahun 1828 ayu selama parantos sepuh namun keayaan kondisina oge sarana prasarana ieu teh kakantun kuno arano dari arano mah geuning arere kuno ayeuna mah komo dina kamajenganan teh sanaos kitu widuan lawe di bapak-bapak ibu-ibu di Paduanu oge di sadayana mudah-mudahan sok sanos daya sapertos kieu di alam palinten barokah kamangfaatan anak kabeh sadayana saperti hatur nuhun ka tim di Bandung oge ta sadayana wargi-wargi anu parantos ngaluangkeun waktos mudah-mudahan sing ageun manfaatna ageun barokahna mangga urang sami-sami ngadua Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بأصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang hormat kurang lanjutkan karena acara sambutan anu kalasan di badan ieu disarankeun ka kebukaan pada diwakilkan ku Bapak Babinsa sebagai di aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati, mungkin yang punya tempat ini itu pimpinan Polres Muara yang saya hormati juga dan saya banggakan tim narasumber dari Bandung Komplek. Tidak apa-apa saya sebutkan Bandung Komplek karena dari berbagai daerah Bandungnya, bukan satu tempat, bukan dari Jejer Kalau saja. Kemudian yang saya hormati semuanya peserta seminar tarung ari dan cara pengolahannya yang saya hormati dan saya banggakan, yang semuanya saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, tadi kata pembawa acara disebutkan perwakilan dari desa. Waduh, saya berat juga kalau perwakilan dari desa, karena dari desa tidak menitipkan amanah atau pesan, tapi ya kita fleksibel aja, tidak apa-apa. Intinya dari pihak desa Bantar Kalong ini merupakan suatu kesempatan langka, saya katakan. Kenapa disebut kesempatan langka? Mungkin yang mengadakan seminar mengenai ini tarung ari mungkin baru desa Bantar Kalong. Kebetulan tadi sepintas saya ngobrol dengan Pak Dedi, katanya se-Kabupaten Tasik cuma ada di desa Bantar Kalong yang namanya tumbuhan tarung ari. Ini suatu kebanggaan. Mudah-mudahan dari diadakannya seminar dan workshop ini, saya yakin dan percaya tidak semuanya tahu tarung ari, jadi tahu. Apalagi generasi muda sekarang, yakin termasuk diri saya sendiri baru dengar tarung ari sekarang, tapi mungkin kalau bentuknya ya karena di Kabupaten Tasik baru ada di sini, mungkin pada saat saya main ke Gedongan atau kemana pernah lihat tapi tidak tahu itu adalah tarung ari. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan seminar ini hikmahnya yang kita ambil, pertama silaturahmi. Kita dapat bersilaturahmi dengan acara ini. Alhamdulillah warga desa Bantar Kalong bisa bersilaturahmi dengan tim narasumber yang berkompeten dalam bidang kegiatan ini dari Bandung. Jadi
mari kita serap ilmunya gitu. Yang kedua itu hikmahnya ilmu tentang budidaya tarung ari nanti ke depannya. Kemudian pemanfaatannya, yakin pasti dan ujung-ujungnya yang ditanyakan oleh warga, oleh masyarakat, dampak buat kehidupan warga dia bisa tidak yang minimal untuk menggali meningkatkan ekonomi buat keluarganya. Ya. Ini sangat bagus, sangat penting karena menggali budaya tradisi. Yakin kalau semua generasi muda ini sudah akan dilupakan. Maka dari itu jangan sampai tradisi leluhur kita yang sudah dikembangkan dulu, mari kita lestarikan kembali. Terus terang saja Bapak Ibu semuanya, ketakutan saya ada. Ketakutannya begini, seandainya orang tua kita yang masih peduli dengan tradisi budaya ini sudah tidak ada, takutnya putus rantai budaya ini. Itu yang saya takutkan. Jadi mudah-mudahan nanti buat anak-anak muda, generasi muda khususnya yang di belakang, mari kita simak. Oh tidak, Mang Soeng mainkan foto. Oke. Gitu. Betul Pak. Maaf biasa Pak. Kalau dokumentasi itu karena saya juga perlu laporan itu posisinya landscape Mang Soeng. Iya, begitu. Jadi kegiatan sehebat apapun tanpa dokumentasi saya tidak diterima laporan tersebut. Itu. Tidak panjang lebar, yang perlu saya sampaikan intinya mari kita simak, kita ikuti dengan antusias, fokus apa nanti yang disampaikan oleh tim narasumber. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti ada langkah-langkah untuk mungkin membudidayakan lagi yang namanya tarung ari. Karena saya yakin dan percaya, apalagi di sini dominan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu terus terang saja, ibu tim narasumber dan bapak yang dari Bandung, kenapa di sini di Bantar Kalong khususnya kalau ada kegiatan ini dominan oleh perempuan? Karena perempuan itu serius kalau diajak kegiatan seperti ini, beda dengan bapak-bapaknya. Bukannya merendahkan bapak-bapak, tapi kenyataan seperti itu. Contoh misal kalau ada kegiatan penjualan pertanian Pak, yang hadir itu kebanyakan ibu-ibu yang antusias. Insya Allah hari ibu-ibu mah diamalkan ilmu yang didapat. Hari bapak-bapak nama, jadi beres kegiatan bubar jalan. Entah apa tidak tahu yang sampaikan, tidak intinya tidak ada keberlanjutan lagi tersebut. Makanya saya paling senang ibu-ibu yang paling respon dalam setiap kegiatan apapun. Itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian ada yang kurang pas atau kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dedi Abdullah untuk mengantarkan kegiatan ini sekaligus memperkenalkan narasumber yang ada di sini. Untuk itu disilahkan. Dan nanti untuk mekanisme pengaturan waktu saya serahkan saja kepada tim untuk mengatur waktu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
Salam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wargi sadaya anu sami rawuh dina wakil wabil khusus tim anu parantos tiasa rumpah supi hadir dina wakil anu kusik kuring dihormati wa dimuliakeun. Para tamu undangan wabil khusus pimpinan pondok pesantren Muara, unsur aparat di desa, sami anu kusik dihormati miwah dimuliakeun. Langkung tipayun mangawrang sami-sami manjatkeun puji sinaran syukur alhamdulillahi rabbil alamin ku kodrat Allah urang tiasa patut lawu pamprok dan patut pamuraran silaturahmi di video kalayan harapan urang sadaya memilih acara ieu kegiatan ieu momentum saya dinalimpahan topik hidayah sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam ya salam yang nabi berikutkan sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwaka para ulama dina para sahabatna para tamiyin-tamiyatna kalayan harapan urang sadaya mugia urang kagolong sapaan amin ya Allah. Wargi-wargi sadaya aya sabaraha hal anu kusik harus dibuktikan ulah tegamting urang ngobrol nya perkawis dina jenengan nasi kuring hanya disebat kiai teu menyung seurikeun ka dieu nya malian mah kamari ngalokeun aya sumping di media bade ngaliput perkawisan ngawawancara abi teh cenah dina medsos naon kitu nya kiai galak hari abdi ditampih nak kiai upami di kampung akan mengalami penyempitan mana kiai aku boga pesantren gitu jadi benten aya ajengan di pingguna aya kiai upami ajengan mah biasa wae kiai itu merangkap sebagai ajengan upami disebat kiai ajengan tapi teu sadayana ajengan cantak kiai marti penyempitan dogalana sandinginnya nu ngamina kiai mah kada aya pesantren ari ieu mah secara umum teris ge disebat kiai saklun oge geuning kiai kanjeng berarti luas arti kiai mawe upami di kampung mah disebat kiai tara kitu orang dinas pendidikan ya salah jenah perkawis taruh suami telusuri menuju kapungkur dinas pendidikan ayah guru umpan ayah di mana-mana di Salawu contohnya ayah nami pataruma sobi ceng disurupnya kandinya tak kalembur pataruma ya gening di wabi kan dikintun daun sanes senai taruh itu di Salawu ternyata teu aya di Salawu walaupun dia nami tahu jantan abdi biasa nyembatkeun tahun mung aya di dieu teh tapi kan kapungku mah di kabupaten abdi teh gitu juntung ya abdi teh cenah pejabat guru kan aya di mana-mana cobi telusur tahun di misalnya di Manonjaya bilih aya teu aya dan tahun pataruman mudah di kota mah gudang satu acana panginten kapungkur luka di sana ke mana ke Kualana gudangna di Pataruman aya di kota Tasik aya jalan Pataruman itu gudang maka panginten memawi abdi berani ngaklaim bahwa tahu itu mau aya di dieu teh memang dugi kada ya nah aya sugan ngawartosan tadi oh ternyata tahu aya di Cinyang aya di Salawu atau napi di Palikaler Ciawi ka ditu salajengna abdi mah anu kantos anu paling utami mah dina diri rasa respect
Terus bangkawi rejing tim lar jasa sumping nurumpakeun kan ieu. Bilih kirang tata, kirang titi dulu gasar peryoga. Dasanes ngajar eta. Kita mah pangintenmu batan sakieu kaayana pasantren mual. Sok sama subuhna kolola 1802. Abdi baris ngadugikeun ke konklusi nama di Lampung Agung bahwa setiap peristiwa sejarah di Pakibulan pasti kurang batal aya di lebetna. Pasti kurang dieu aya di lebetna. Hartosna bahwa Bantar Kalong itu bagian dari rangkaian dari berbagai kebijakan dalam Sukapura. Di antawisna, jadi wilayah taruh. Salangkung ku abdi dibuktikan bahwa sejarah itu bisa mengubah. Sejarah itu bisa diibaratkan sebagai pohon yang terus berkembang. Sementawis ayeuna ku abdi bade dibuka teh sana cocokologi, mudah-mudahan sana cocokologi. Cocok. Jadi berdirinya Residen Sukapura itu tahun 1632. Berarti abad ke-11. Kawit nama di DT aya Umbul. Namina Umbul Sukakarta. Anu aya di di Cikatong. Itu ngupina eta teh di Raga Gempol di ditu nama. Umbul Sukakarta itu karena ada komitmen dukaya juga cocok dengan Haris Baya. Haris Baya ngupina ketika dulu ngiring ka Sumedang teh duka kandungna. Ai ngupina kala padahal alina daya ngupin itu keturunan Rangga Gempol, Raden Wirawangsa itu tahun 1632 berarti abad ke-17 ngadegna Sukapura. Dikasih gelar, diberi gelar ku Mataram teh Sultan Agung teh Wiradadaha Tumenggung Wiradadaha hiji. Itu turun pika Tumenggung Wiradadaha ada. Jole parentah Melak Tarung. Itu Melak Tarung teh Wiradadaha kadalapa. Numawi di dieu campur katurunan wae di dieu mah. Aya katurunan ti Sundan, aya katurunan ti Parakan Muncang. Ya, kan kabumur mah aya dalam dinya teh Raden disebut Subamanggala. Karena aya Wirangun-angun di Bandung. Subamanggala Parakan Muncang. Tumenggung Wiradadaha kahiji ti Wirawangsa aya di Tasik. Sukapura. Tapi tareta Melak Tarung tengah bubut dalam teh dek di mana bisa barang dahar bisa melampare. Lamun di Sukapura marlah Tarung. Jadi tengah bubut tak kolonial teh. Wani gitu dalam kepungun wani. Besok mah ai rakyat teh ada naon Melak Tarung. Dieureungkeun ka keberadaan eureun 2 tahun dirangkap ku dalam Subamanggala di Parakan Muncang. Parakan Muncang indah. Eta Parakan Muncang raja etek lain tekan Parakan Muncang. Paling itu makan Sumedang. Belah dia magni Bandung, belah itu mah Sumedang, itu partinya ke dalam belah teh. Subamanggala kadieuna teh kumargi didiekan Patra. Kan dieureunkeun teh kan Melak Tarung teh. Dirangkap. Di ditu teh mawa dulur, jaradi wadana, di dieu teh jaradi baheula teh jaradi kepala sakola. Kan mawe di dieu mah rupi-rupi
aya nu langsung ti ya seperti itu kan aya keturunan aya di dieu ge dia anu di Sabida aya bukti Karakan Muncak aya di Sumedang langsung di Gesan Ulun itu ke Martawijaya di Wijaya Jenu di makam itu jujutan anak kenapa didudukin Bantar Kalong itu wilayah Pasifika. Tapi sareng Ais dari dulu udah diskusi masalah Pasifika. Ieu teh tiba heula ke tempat ieu teh ku kepungkur teh geus dihargai. Mau disebut daerah Pasifika daerah otonom, daerah istimewa, teu kudu mayar pajak, teu kudu mayar upeti kawarana teh. Wilayah ieu teh dina kawin alat bisa dan lain-lain itu daya upeti maki ya maka lembaga daerah Pasifika itu kekuatan itu kan parakan muncang balik ke dari kalungurna nah diangkat deui eta si dalam aya di urang nolak ya pada akhirnya mungkin ngaku gula saware tapi ka dieu ya urang taat berenjena itu ulah bahal dengan dalam teh malah video tadi termasuk daftar tadi oke mual keluar tina rakyat secara itu diangkat deui dalam video nambah lah tarum pangeran kaguga deui ku tarum abdi nu sakala bae ngaran si tarum ari bener cek ieu teh tarum arina ternyata itu tuh tapi dibantu orang anu pernah dicokeng misalkan bisa itu kan di Cigedogan taruh hari itu di Cigedogan Gedogan jadi ingat kan udah itu di Gedogan bageula orang Belanda tapi di jalan tapi dia tetap tapi kan di taliti ayi dia ngeper kudu kaguhang saya orang lu cenah aya aku jadi anu jelas mah ternyata tarum ari aya di dieu sejarahna teh kitu tah bahwa dengan kadar aku kue sawarehna buktina aya tarum pamitu ngagugumer dalam teh nu mawi di dieu mah etnisna teu turunan mah gabung sadayana abg dulu rieu teh ningali tidinya belahan kecuali meureun cek aya mandi minyak maka mana ai ka dieu mah bisa kelakuan jeung rakyat jantakan aya di dieu kalau alam berarti mas sanes ahli sejarah cocokologi di tahun abad ke-17 ngandeng Sukapura itu Tumenggung Wiladada tina 17 abad ke-18 Syekh Abdul Muhyi ngadegkeun pasantren di Pamijahan abad ke-18 abad ke-18 SK Pasifika diterbitkeun janji nama di abad ke-18 ketika Syekh Abdul Muhyi ngadegkeun pesantren di Pamijahan dianggil duit buka sultan mungku mati 1730 Syekh Abdul Muhyi pupus nah baru mawujudna teh tahun 1889 ieu jadi Pasifika abad ke-20 Sukapura rombak jadi Tasikmalaya tahun 1813 abad kalajengna Pasifika jadi DOBH daerah otonomi baru ayeuna jadi rangkaian itu sahabat eta mah mangawe gali teh ku ahli-ahli sejarah bener tentang cocokologi gitu itu diantawisna bahwa tradisi adat itu tertebit di rangkaian itu termasuk tarum jadi daerah
daerah yang disebutkan di daerah otonom baru itu akhirnya teh wujud, mudah-mudahan jadi DOP 2024 kan itu. Maka 2022 ditandatangani ku Ridwan Kamil kan seperti itu gitu. Jadi masyarakat ini secara peradaban dekat manjang. Dan mungkin di daerah istimewa, namun buat Bulak Kidul peradaban itu acara macam Numawi di dia di contohnya dekat tempohan kolot bahwa tradisi yang biasa berjalan di kurang seperti muludan ke di rumah untuk